Dipasihan tugas ku nena sihana piwarang ngadamel kolor tina sarung. Isu keneh ieu pamiarsa aya meureunna setengah salapanan mah tapi nyaeta tiris wae rarasaan teh matakan nganggo jaket oge. Nuhun nya ari usum halodo mah ninganan sok tibalik hawa teh sok kalah katara riris. Tapi keun wae alhamdulillah rek halodo rek hujan oge da meureun sawaktuna. Di dieu teh caritana abdi nuju neuktekan sarung nyaeta pan nena sihana piwarang pangdamelkeun kolor saurnana teh kanggo abahna. Tapi nyaeta pas diteuk-teukan teh ku abdi teh karek katingali geuninganan barolong si sarungnana teh. Nu biru mah nu itu terjadi da geuningan barolong. Saat tos neuktekan sarung konengna moal langsung dijahitkeun ieu teh nya pamiarsa bade ka dieu heula ka pawon heula da nyaeta abdi teh karek inget. Muhun nyaeta tadi enjing teh abdi meser sayuran can diwadahan kitu kana kulkasna teh matakan rek ngawadahan heula tapi samemehna bade ngabersihan heula kulkasna. Bersihan kulkasna tos beres lanjut ayeuna urang mahe-mahekeun sayuranana tah di dieu teh abdi meser bawang bodas, bawang beureum, ya sayur bayam, aya sayur sop, aya oge terong tadi teh. Tah ayeuna mah urang lebet-lebetkeun kana wadahna. Muhun nyaeta geuninganan ayeuna mah saatos ngagaduhan wadah jadi resep ayeuna mah kitu nya ngalebet-lebetkeun kana wadah teh jadi dina kulkas teh jadi lebih rapi kitu nya pamiarsa. Biasana mah abdi sareng plastik-plastikna dilebetkeun kana kulkas teh nganyaeta sok semerawut asa hareureun kitu pami ayeuna mah geuning asa lalega kitu tos ngagaduhan ieu mah. Ieu weh ieu teh nyaeta food container tina Kalista nya pamiarsa. Tah abdi teh meser anu paket genep picis sareng paket anu 10 picis. Kamari teh sakaligus meserna 3 paket dan nyaeta kabita ku hargana anu murah sareng kualitasna anu sae. Tos beres sadayana di wadahan ayeuna mah urang lebet-lebetkeun kana kulkasnya pamiarsa. Tuh geuninganan pami nganggo wadah kos kieu mah jadi lebih rapih kulkas teh. Ari sayurna tos di wadahan mah jadi jongjon ayeuna mah lanjut abdi bade ngajait deui. Oh nya pamiarsa pami hoyong nu samaan kitu kanggo food containerna tiasanya cekna di keranjang. Tadi anu pertama dijait ku abdi teh kanggo talina, tah si talina tos beres lanjut ayeuna mah urang nyambungkeun ieu kanggo kolorna. Tadi teh paneuktekan sarung teh nya pamiarsa kanggo 2 koloreun tapi pas bade dijait teh geuningan anu hiji mah soek geuning pamiarsa. Matakan ieu teh nu jadina oge kursa koloreun tapi nya wios we lah daripada teu jadi sama sekali. Tuh geuningan pamiarsa tos beres ayeuna mah talina tos dilebetkeun kana sarungna. Kana kolorna maksudna. Anu bagian pinggang belakangna ku abdi teh dilipet-lipetnya pamiarsa supaya katingalina rada rintik. Apa nyaeta ieu mah teu nganggo karetea. Tuh geuningan pamiarsa tos beres weh bakutet dina mesin jahit menang satengah jaman teh menang hiji kolor. Nya alhamdulillah we sarung teu kaanggo jadi kolor lumayan.